Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah Kang Arid tiasa nepangande dina acara dongeng Sunda anu biasa dicanak ku Kang Arid Bentar. Ieu dongeng Sunda teh nyaeta anu nyanak judul Sobat Siluman seri K45 karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra yeku acara dongeng teh tiasa ngajantenkeun panglibur kana kalbu fang beberah kana mana. Atuh mitra-mitra ayeuna dina daget ayeuna mudah-mudahan disehatkeun lahir kalawan batinna ditetepkeun dina rumah tanggana. Anu teh can gaduh jodoh engah dipasihan jodoh. Mitra-mitra sadayana kamari teh dina seri K44 nuju nyarioskeun ganda tos dugi ka Bomina Aki sanusinya beli kadinya. Mitra-mitra sadayana mangga supados henteu nyangkolong kana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Der ah. Syukur jang Aki teh lainna naon aya penting loba picaritaeun kajanggana teh kitu ceuk Aki sanusi. Mohon Aki mangga aya pikir saeunaon kieu janggana sabenerna mah teu kudu disumput-sumput. Aki geus apal naon anu kajadian kajangganda jeung Aki geus apal saha anu ngawadalkeun Aki jeung Aki geus apal hubungan jangganda jeung siluman oray. Gebeg ganda ngagebeg lain di kieuna. Tadi nama maneh teh hayang disumput-sumput tapi Aki sanusi leuwih apal sabab batina leuwih seukeut pok ganda nyarita. Sadaya-daya Aki memang salaresna mah leres pisan kumaha anu dicaroskeun nembe ku Aki. Tah abdi mah ayeuna bade nyangakeun sadaya-daya sareng Aki. Terus terang we abdi rek jujur ka Aki. Anu salaresna abdi katarik ati kapentang asmara ku putri kerajaan oray nyaeta Nyimas Gelung Ayu. Tah kitu Aki. Hulang Aki sanusi ngahuleng sioreng ciri-cirina anu katorongku batin Aki sanusi geus mimiti aya. Tah di dieu jang anu jadi berat Aki. Sabenerna mah moal mungkin urang salaku manusia bisa ngahiji jeung siluman. Ari siluman mah golongan jin. Ari siluman mah golongan iblis. Sanajan katingalina ku ujang geulis kawanti-wanti endah nakabina-bina eta ceuk panon lahir. Sabab ari ngaran siluman mah bisa rubah wujud. Aki ngahalangan pisan eta niat kitu teh ulah dituluykeun. Engke nu bakal rugi diri ujang sorangan. Kitu ceuk Aki sanusi. Mohon Aki abdi bingung kedah kumaha. Dah hate mah teu bisa dibobodo. Hate ngait wae ka manehanana. Kitu ceuk ganda. Nya teu nanaon ayeuna mah
Da engke mah pasti lambat laun bakal leungit. Jeung aki apal ujang peuting geus ti mana? Pan ujang teh peuting teh ti nagara siluman. Geus ngadodog ka siluman bagong. Aki apal yen nu ngaranna Juragan Onot geus munjung muja ka siluman bagong. Leres pisan aki kitu. Nyakeun bae. Tah maksud aki ka dieu neang hidep ka dieu teh kieu. Aki rek nurunkeun sakabeh elmu. Sabab kahiji aki geus kolot, kudu aya generasi penerus. Sabab beuki hareup ieu zaman bakal leuwih riweuh. Nomor kaduana ieu elmu teh penting dipibanda ku ujang. Sabab aki yakin engke nu bakal jadi pangais pangampih kampung di dieu teh nyaeta ujang. Kitu ceuk Aki Sanusi. Atuh ganda ngadenge kitu meuni bungah kacida. Yen manehna rek dibere ilmu pangaweruh kasaktian jeung kagagahan. Aki hatur nuhun sateacana ge. Adi bingah pisan ki mangga bade ngawitan ti iraha. Nya ti ayeuna we jang. Da ujang mah masih keneh ngora. Pasti dina neuleuman pangarti nu bakal diturunkeun ku aki. Ujang mah bakal cerdas. Nya da ari jurus mah ngan 25 jurus. Ku aki rek dibikeun anu intina. Sok ti ayeuna we ku aki rek diturunkeun ieu elmu. Ti mimiti elmu jurus. Sabab pondasina elmu batin jeung hiji ajian kudu didadasaran ku jurus. Ke lamun jurus anu 25 jurus geus kacangkem ku ujang, engke ku aki rek diturunkeun sakabeh pangabisa aki. Kitu ceuk Aki Sanusi. Anu saterusna Aki Sanusi ngobrolkeun jujutan eta elmu. Ti mimiti ngaran elmu nepikeun ka cara-carana. Malahan mah cenahkeun bae puasa mati geni disakalikeun we 5 poe. Jadi teu kudu hiji-hiji. Ti mimiti ilmu noropong batin hayang datang ka nagara siluman. Ilmu kakuatan kabeh ditataan ku Aki Sanusi. Atuh gana meuni colohok. Bener, Aki Sanusi teh elmuna loba pisan. Paingan Aki Sanusi kacila hebat da. Malahan mah diterangkeun ku Aki Sanusi yen manehna baheula kungsi ngadodog ka nagara siluman nyaeta siluman oray. Malahan mah anu ngaranna Nyimas Gelung Ayu, Patih Naga Beulit jeung Prabu Naga Embodas kabehanana teu kuat nying hareupan Aki Sanusi. Atuh ganda teh meuni colohok. Tah kitu jang ganda. Lain Aki sombong,
ngan ieu mah keur gambaran Ujang supaya Ujang gede hate. Memang Aki apal pisan sabandarna mah anu ngarang Nyimas Gelung Ayu hatena mah alus, tapi dangarana ge siluman. Sabager-bagerna siluman bandingna nu gelo di dunya. Kitu cek Aki Sanusi. Cak mitra-mitra, ieu Aki Sanusi jeung ganda urang teundeun heula. Aki Sanusi anu ngamimitian mere ilmu pangatri kabeh rek dibikeun ka ganda. Bener ganda teh cerdas dina narima jurus teh. Bubuhan budak ngora jeung Aki Sanusi dina mere wejangan elmuna kaharti pisan ku ganda. Berang geus kaganti ku peuting, ganda terus malahan mah ganda balik heula ka imahna bebeja ka indungna. Yen salama nepikeun ka saminggu mah moal waka balik ameh teu kaganggu. Atuh geus apal kitu mah bianah menibungaheun, malahan mah bianah mere beas kana tilu gantangna duit. Sanajan kekepehan ge Aki Sanusi dapokna mah ieu mah keur tuang ganda salila aya di Aki Sanusi. Berang geus kaganti ku peuting harita teh pas malam Jumaah. Di kampung Buhun geus biasa tatan-tatan anu ngaronda anu naon, sabab ayeuna mah ngaronda teh leuwih ditingkatkeun kana kawaspadanana. Sabab mung kajadian seperti kamari. Harita di imahna Aki mitra punten sasdi Aki. Harita di bumina Juragan Onot. Juragan Onot biasa malam Jumaah geus siap-siap rek ngadeheus ka Prabu Sihung Runcing nu aya di Gunung Poek. Malahan mah harita ngesilaan nekak parukuyan muni woh barakbak. Sasajen muni sanyiru, malahan mah ayeuna mah make jeung aya daging atah sagala. Malahan mah daging atah teh dukating daging naon da beureum ngajentul aya meureunan 5 kilona mah. Cek pamikir Juragan Onot abe seubeuh cenah siluman. Pok Juragan Onot mimiti ngemat deui. Manehna mimiti nyarita nyeluk-nyeluk siluman Sihung Runcing. Abitsun ka Prabu Sihung Runcing. Amitsun ka Gusti Prabu Patih Sihung Hideung. Jisim abdi pun onot sejaba bakti kapayunan Gusti Prabu mugia katampi sareng mugia Gusti Prabu atanapi Gusti Patih tiasa hadir kapayunan jisim abdi. Bari paladog menyan di belem haseupna meuni mulak kacida. Minuhan eta ruangan kamar. Ari di luar harita teh aya 3 bayangan. Di luhur awang-awang di langit aya 3 bayangan dibarengan ku sora angin meuni ngaguruh. Yang dibarengan
ku sora-sora cing jalaleger. Si horeng eta teh siluman bagong nyaeta patih sihung hideung anu dibarengan ku dua ponggawa, malahan mah dikawal ku dua ponggawa. Ngadak-ngadak mitra-mitra di kampung Buhun jadi keuman, angin ngahiung matak pikakeungan. Atuh warga teh meuni nyarempot bojona nararongeng cing sulumun cing suluduk. Pamajikanana nyulumun ka salakina, salakina nyulumun ka pamajikanana. Kolebat eta tilu bayangan cing kalolebat. Ponggawa nyarita, kakang, kaula mah tuh di ditu kamari teh basa di jejak ku manusia meni nyeri hate. Hayu kakang enak urang balas, cek eta hiji ponggawa. Ulah meureun teu ngamek Mang Gusti Pati. Keun bae kapan cek Gusti Pati cikene cek Gusti Prabu. Ulah datu kakang meuni teu ngeunah ieu bujur kula nempingkeun kanolo dijejek karita teh, malahan mah meuni ngajeduk kana gawir. Kitu cek ponggawa. Ulah keun bae kapan jai mah bujur nolol teh pan geus bakat da kakang ge sarua. Kitu cek ponggawa anu hiji deui. Pok patih siung hideung nyarita, ayo montong loba omong, hayo pongga urang asup ka imana si konot. Cek patih siung hideung bari langsung nyirorot tilualana nyirorot anu akhirna plus ka imahna Juragan Onot. Hari-harita Juragan Onot keur meulemenyan bari deku, dua leungeunna rapet bari jeung terus kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokanana. Teu kanyahoan cakakak aya anu seuri hareupeun Juragan Onot. Onot. Atuh Juragan Onot meuni bungaheun yen eta teh nu datang siluman bagong nyaeta patih sihung hideung. Cileug aya tilu jirim narangtung di hareupeun Juragan Onot. Awakna pikasieun irungna nambruk, panonna sipit gulargir moncorong merong ka Juragan Onot. Bukna anu rancung jeung sarareukeut, awakna pinuh ku bulu, ari nu dua mah cing salagrok. Haturan Gusti Pati wilujeng sumping kaula pun Onot bade nyakeun sembah panggabakti sun kapayuneun dampa Gusti Pati. Kitu cek Juragan Onot. Diterima Onot, diterima sembah panggabakti kau andika ku kaula. Kaula rek gancang wae Not, dimimiti ayeuna maneh ulah manggil-manggil kaula jeung Gusti Prabu. Sabab dimimiti ayeuna hubungan urang putus. Geus nepi ka dieu.
Juragan Onot ngagebeg lain di kieuna reuas yen siluman bagong geus mutuskeun hubunganana. Aduh Gusti Prabu kaula teu ngartos isi abdi teu ngartos maksudna kumaha kitu cek Juragan Onot. Kieu Not, anu sabenerna maneh geus ngabohong ka kaula jeung ka Gusti Prabu. Si horeng maneh geus munyung muja leuwih ti heula ka siluman oray. Maneh geus wani ngabohong nepikeun ka siluman oray nyerang ka siluman bagong. Siluman bagong ngamuk kuat ngawi eta gara-gara maneh. Ayeuna mah montong loba bacot Onot. Besi kaula kaburu nafsu. No penting dimimiti ayeuna maneh hubungan jeung siluman bagong nepi ka dieu. Cek patih siung hideung bari anona mureleng. Sabab Juragan Onot anu terus loba tatanya. Sia Onot montong loba bacot sia goblok besi di podaran ku aing. Gara-gara sia nagara aing hancur, rahayat loba nu ruksak, bujur aing nepi ka nongtot, irung aing nepi ka namru gara-gara sia Onot. Cek eta ponggawa bari nyirintil rek ngacicek Juragan Onot. Juragan Onot meuni ampun-ampunan. Aduh ampun Gusti, ampun. Mohon dasa tadina jisim abdi sanes nanaon jisim abdi geus diantepkeun ku ku siluman oray teh dugikeun ka harta abdi dicanak kitu Gusti Prabu. Wah, loba alesan siah monyong manusia gelo sia mah pantasna dijieun pager ku aing di kerajaan. Cek eta ponggawa bari hiup ajongkeun sukuna hiup. Juragan Onot ditajong atuh golepak. Juragan Onot ngagolepak. Aduh ampun Gusti, ampun. Cek Juragan Onot bari nyekal sirahna. Ampun-ampunan sia manusia gelo, manusia jahanam. Ngesidik sia teh milik siluman oray. Make datang deui ka nagara aing. Gara-gara sia aing jadi rugi. Cek kitu na teh bari hiup. Parepeuleut ponggawa ngacekuk kana beungeutna Juragan Onot. Hiup cetot gubrak. Juragan Onot ngagubrak bari tina bahamna kaluar getih. Bos ponggawa cukup, ayo urang balik. Cek patih Nagasihung anu saterusna ngabiur indit ka nagarana dituturkeun ku sora angin jeung sora anu matak pikasieun dibarengan ku angin sora meuni bener ngagelebuk pikasieun pikakeungeun. Atuh di kampung Hium beki keuman perwatek ku siluman tin nagara bagong. Da sebenarnya mah dua ponggawa teh lamun teu inget kana parentah raja mah sigana mah geus hayang ngubrak ngabrik deui ka kampung Buhun teh. Harita ge geus julang cileung untuna kakerot hayang ngancurkeun eta kampung. Anu saterusna dua siluman ngiles da waktosna seep.